Geus aya kulit salmon kieu mah pertanda tenana teh arek nyieun kulit salmon crispy deui. Besti istirahat gawe ayeuna teh tenana arek ngumbah kulit salmon. Ieu teh besti dina jero baskom geus aya 3 jam masugan we atuh cairnya soalna tina jero freezer. Pas diburusutkeun dina cai pancuran kieu teh ternyata sebagian masih keneh aya nu beku. Ya bakatku terlanjur ayeuna mah langsung we diuak-uak dikumbah sakalian emang rada bau hanyir kitu teh mah. Lain rada bau hanyir emang hanyir we cek tenana mah besti komo lamun misalna dina jero sushi nya eta kumaha rasana kera daging salmon atas. Si kulit salmonna beres disortir ayeuna mah teu pati beku teuing piceun heula caina soalna masih keneh menggenang. Ieu teh si dagingna ge aya cuman teu pati loba nya nu paling loba mah nyaeta eta kulitna siapkeun wadahna siapkeun bumbuna eurihkeun tariguna. Teuing sakumaha mah ieu teh make tariguna ge besti teh nanah mah teu make takaran. Tuluy si tariguna teh dibumbuan aya roiko aya ladaku aya ketumbar asupkeun tapi selain make roiko teh nanah ge make masako darder moalnya ieu teh roiko jeung masako. Moal parasea meureunanda besti sarua rasa hayam cuman nya produkna eta roiko jeung masako dihijikeun. Lamun geus asup kabeh mah tuluy diaduk-aduk nyampe ka merata. Lamun geus merata kieu mah tuluy dagingna heula pisahkeun nya dagingna belah dieu kulitna belah ditu. Sabenerna mah bagian ngaduk-ngaduk kieu mah sok hoream teh geuninganan besti. Horeamna teh eta hiji-hiji teh geuninganan kudu dibeberkeun kulitna mah komo emang dagingna mah tinggal diselusupkeun diuek-uek. Kulitna mah anger we kudu dibeber-beber jiga rek pengibaran bendera dikibringkeun. Geuninganan besti lamun misalna teu dikibring-kibring heula mah ngaralikup jeung deui lamun digorengna teh hese garingna. Kadang mah teh nanah mah olah kieu hungkul ge geus leuneng ti heula geuninganan besti. Aya nu sarua teu lamun misalna olah teh engke we nungguan paneuri sisa-sesa soalna masih keneh aambeueun teh geuninganan. Komo deui ieu si kulit salmon besti teh nanah masuk menang hikmahna we hungkul kadang mah haseupna we hungkul soalna lain ku beakeun eta we ku bau hanyirna teh ning masih keneh aambeueun. Da geuninganan kumaha deui besti lamun misalna beres ngagoreng mah anger we kudu dicobaan heula asin apa henteuna crispy apa henteuna. Tah geuninganan alhamdulillah beres tapi teh aya sesa tariguna dikamanakeun nya besti. Ayeuna mah ulah kamikiran sesa tarigu langsung we goreng ieu si kulitna teh soalna tadi geus manaskeun minyak. Nah cenah teh nanah eta minyakna merikat koneng kitu. Ieu teh besti si minyakna teh urut ngagoreng hayam daripada dipiceun nya mending dimanfaatkeun deui nya heueuh. Soalna teh nanah mah tim lamun misalna aya minyak urut ngagorengna naon katemponna bersih keneh pasti we dipake deui. Lamun misalna aya nu ngomong jorok kembae teh nanah ieu nu jorok asal ulah anu ngomongna we heueuh. Kulantaran si kulit salmonna geus garing tuluy ngalarambang warnana ge geus cara roklat diangkat tuluy asupkeun deui anu anyar. Ulah salpo kana cara diuk teh nanah mah lamun dina luhur kursi emang kitu diukna besti teu bisa diturunkeun eta si suku teh. Tadi nama ieu teh arek diasaan tapi da kulantaran panas keneh nya tungguan we atunya ti isa kedeung mah nya besti. Tapi teh nanah masuk penasaran teh geuninganan besti lamun barang jieun teu langsung diasaan teh. Modelan ayeuna oge bubur we teh nanah mah nyokot heula kursi bismillah heula atuh da memeh dicobaan teh emang ngeunah ning besti ari haneut-haneut mah teu cara tiis we.